Hayang ikhlas cenah niat teh. Ibadah orang teh mulazamah. Nah mulazamah teh istiqomah. Kayak eureun sorangan. Mimiti amal mah ibu hayang dipuji pun bae. Mimiti amal mah urang hayang make baju alus bae. Keun wios. Mimiti amal mah urang teh hayang ditinggali ku batur heula, mangga. Ngan tong eureun. Nege bakal eureun sorangan. Lamun mimiti amal urang hayang dipuji, terus eureun moal eta pakna. Jadi kangge urang anu diajar ngawitan amal mah hayang nemo-nemo kaboga. Kena mios-mios. Aya jamaah anyar keneh ngaji. Tara biasa ngajina teh. Sagala nu gaduh teh dicanang. Mawa kantong nu mahal, make baju nu mahal, make gelang temong-temong. Kumaha kading awal ngaji teh akeun bae teruskeun we. Tong eureun-eureun. Tapi kulantaran istiqomah, mimitina mah hayang nemong-nemong kaboga. Engke ku Allah bakal boseneun dia jalmi teh dirobah jadi timbul ikhlas. Jadi ikhlas mah sanes sulap ibu abot ikhlas teh. Amal teh ikhlas, abot ikhlas teh. Nah baik, hayang ria heula amal mah. Mun guru lamun teh mah eta tahajud teh taralat. Bahkan anjeunna mah lamun salat berjamaah teh kewajiban. Mun teh mah telat we. Teu salat berjamaah da ngajak santri. Barudak Bapak cenah teh salat berjamaah. Kumaha tuh Pak? Tos salat acan atos. Bisa cenah sok ngiring deui jeung bapak amakmu. Tititah mamamu deui teh budak teh. Beres assalamualaikum wassalamualaikum dipasihan 10.000 tah jang jajan. Maturan berjamaah. Kumaha kating hayang salat berjamaah gitu. Tapi keur kanyewa nyewa santri. Dipasihan eta. Tara tahajudna. Tah ngawitan anjeunna nyarioskeun. Bapak mah cenah kapungkur bisa istiqomah tahajud teh naon kulantaran keur usum da orang eta orang mana eta teh orang Banjaran usum rambutan. Namun di mah teu boga rambutan, mun teh mah hayang rambutan teh mulungan. Ai mulungan tengah peuting gitu. Ayeuna kumaha tiap wengi we da sok marudul teh rambutan tengah wengi. Jadi unggal dinten teh unggal tengah wengi teh gugah we geus biasa. Ngan beureun lami kalamian ku Allah teh dirobah. Jadi ahli tahajud ayeuna mah. Jadi ibu ge gaduh carok ge tukang nonton bola, keun bae tong disaram. Mat tengah peuting pana nonton bola teh antepkeun we. Ibu mah doa we Gusti ieu carok abdi mah seneng-seneng teuing nonton bola teh ka tengah peuting digagu kitu. Ibu teh pengkolkeun Gusti sing ahli tahajud, tinggal mengkolkeun. Sakit udah gampang Allah hidayah ti Gusti Allah. Pan ibu ngahajakeun tahajud mah abot tapi lamun gugah rek ka pasar pan gugah teh. Terus punya pengkolkeun Gusti nu tadina marek usaha atuh mengkolkeun 2 menit manjang salat tahajud panjungkeun hidayah ka Gusti Allah teh. Eta ikhlas nomor katilu mah mulazamah. Moal biasa ikhlas lamun mulazamah teu